Si Alek bener budak teh. Dia on na HP teh, na grup. Ayo senang ngajemput, kita tadi nungguan ya kita kiri-kiban, aduh. Kebalik si Alek ya, kemana si Alek? Sekurang bener wae budak teh, senang ngajemput tuh batur ngus setengah jam lo, itu dipelak ya. Budak teh kudu diomong ke malah. Kali-kali bisa salah jeung salah wae. Yer, yang grup cadeh mah rariweuh, teu bisa burung busuh. Lambat kan oge. Telepon malah tak aktif. Balik pisan ya. Dan sepatah meureun jadi jangkung budak teh. Bener. Karah kekiban deui teh lah. Ieu teh ge karah karasa deui ya. Nggak sampein Pak Edward yang gimana? Asal digawai Pak Edward Assalamualaikum. Salam. Iya, Pak. Imane ka mana wae? Hampura Pak. Mana sih dia nyarane berapa ya? Tung siksa. Ayo nungguan ini kita. Ayo setengah jam aing kunaon. Itu batu geus naruan Pak. Naruan Bapak. Tadinya grup tempat atau jemput, jemput, saya jemput. Tadi teh di sekre mah HP teh nanti dah urang ngawipi Pak. Ke rumah HP teh kuotaan. Tambah komplikasi HP teh. Cek budak komplikasi cenah Pak ieu teh. Komplikasi kumaha emang? Apa mana gering naon? Juga jelema we komplikasi. Udah ngomong nama cek budak teh komplikasi gitu naon sih nya? Duh, Bapak urang poho deui tah. Apa mana heng mah loba aplikasi meureun lain komplikasi. Komplikasi mata otak maneh. Antara hayang udud ejang kopi tegableg duit teh ngaranna komplikasi pikiran maneh. Hari nu itu mah lain komplikasi. Keur mah HP-na goreng Pak itu duh. Nah, saya mah kudu dilem biru. Babekeun ya. Babekeun ganti nu halus, HP teh gerak. Ulah tempo sinaha jemput, tempo di telepon. Tempo di WA cek deui siji aing mah. Aing nembe ka kiri-kiban nu maneh ieu teh. Bapak teh nya. Nya, mah kiri-kiban kunaon atuh eta kiri-kiban teh? Nyeri beuteng, ai kiri-kiban mah teu bisa udang, teu bisa kieu teh nyeri. Aing mah ayeuna kumaha atuh Pak? Nya ang selila tadi nungguan maneh rada mendingan, ayeuna tah rada mendingan. Lima teu bisa. Eta ninikibanna ka mana tuh? Ninikiban mana? Apa eta kiri-kiban beraki? Eta ninikibannya ka mana? Iya mah penyakit. Nah, teh aran Pak. Bener. Itu komplikasi teh, otak maneh komplikasi. Kiri-kiban teh penyakit nyeri Oh beuteng. gitu. Nyeri beuteng teu bisa hudang. Jadi mayeung kieu teh ieu kiri-kiban. Aya ninikiban mah geus almarhum. Nyaho teh? Nyaho. Dagaran ini. Salah wae nya. Hampura Pak itu. Geus ana kumaha tuh disebut. Naon tadi? Ninikiban. Aya tuh. Aing kayak gitu. Aplikasi disebut komplikasi. Komplikasi. Heeh. Itu disebut niki. Aduh, nya eta teh Pak. Mana malek. Aduh, aing. Kiraha tuh maneh bener malek. Balik gue Pak. Pangaruh teu boga duit teh kieu ya Pak ya. Nya heeh maneh malek. Kayak mah gerak kudu ieu mana dikursuskeun wae ya. Nah rada ieu teh ngeras eutik otakna. Heeh, siap Pak lah. Ulah komplikasi gitu lah.